cicing heula bangsat bisa ka surga, nu tahajud nu salat bisa ka neraka ku dosa hiji. Urang nyieun logika ya dipayun ya bapak hiji dua teh misra tilu opat lima ge tukang foto genep tujuh dalapan pak bade ngiringan ya dipayun teh dalapan urang pak cicing ulah loba ngiceup bahaya lamun teu ngarti wah bejat ya dalapan urang. Bapak kabangsatan nu leungit teh keur usum eta gas kapangi we bangsana teh ustadna nagerhan jadi abdi teh nuhun edan anjir ka urang nyebut bangsat oh teu naon. Bapak kabangsatan nu leungit gas dipaokna ku abdi teh bangsa cek hukum adat hukum budaya hukum agama nu kudu nyebut bangsat ka abdi iwal bapak. Naha apan bapak nu kabangsatanana tapi naha kanyataan nu 7 urang tatangga bapak bakal nyebut bangsat ka kuring bari urang teu maling tinu tujuan. Naon ngaranna nuding hirup kuring jadi heurin peda ngabangsat ti bapak pamajikan daek we jadi pamajikan bangsat hiji pamajikan nyeri hate lol anak daek we boga bapak bangsat inung bapak uyuhan daek ngalahirkeun bangsat lingkungan logawa bakal diomongkeun tong daek ka urang logawa aya bangsat. Pertanyaan anak kuring ngabangsat ti bapak berarti bapak nu kudu nyebut bangsat ka kuring nah anu 7 milu nyebut bangsat ka kuring bari kuring teu ngabangsat artina fitnah. Salat bapak zakat bapak saum bapak engke di akhirat bakal ditanya ku Gusti Allah pernah anjeun nyeri hate pernah kusaha tuh kumang keluk nu tujuan nah dituding bangsat da dibari abdi teu ngabangsat di mana ngebangsatna di si bapak ieu geus mentah hampura parantos da gemep irung oge malan getihan ongkoh di penjara 2 tahun maling naon gas islah beres pak Allah ngahampura bapak ngahampura tapi kuring jeung nu 7 cadu kudu beres. Nah dosa fitnah al fitnatu asyaddu minal qat fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Allah maha adil osok sarolat osok zakat osok saum tapi ieu 7 turunan nyeri hate disebut bangsat nu tujuan diriungkeun ladang salat ladang zakat dibikeun ka kuring salaku bangsat maka dosa ngabangsat lebok ku nu tujuan. Artina Islam teh keren mata ulah nyebut jahat ka jelema jahat nalika urang teu dijahatan arti ieu bener ulah nyebut bangsat ka bangsat dari urang teu kabangsatan. Ibarat ibu ulah nyebut jomblo ka kuring bari kuring teu pernah boga kabogoh ka anak ibu bandar teh ngaledeh nya dibongkar mah eusining Quran teh lapad makna matan maknawi teh beurang padahal caritana urang teh dibaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih maka bakal muncul sifat hate lea hampuraan dareh somea aya deui nu unggul batur leuwih alus batan urang batur leuwih hebat batan urang batur leuwih keren batan urang sehingga ku bismillah urang bakal mampu ngahargaan batur lain urang ngasong-ngasong diri hayang dihargaan batur hese anjir bener hese nganggap batur lebih alus batan urang tukang son jeung kuring boga anggapan kuring nu alus teh tukang son lain kuring rek teu alus kumaha tukang son ti isuk-isuk nepi ka wayah kieu ngacentul abdi mah datangna ge bada Isa pak tuluy ceramah geus beres ceramah balik tapi ieu tukang son ti isuk-isuk ngacentul beres kuring mah balik anjeunna mah meresan ieu menerkeun eta mixer ngajerit kumaha cek Mustami dikomplain eueuh ka ceregan son teh dicarekan tapi naha palebah bayaran gede kene ustad katimbang tukang son bener Pak aya teh tukang son sifat iri dengki ka kuring heuh anjir teu ngeunah urang nu ripuna si ustad anu ngeunahna da lamun kitu ge ku kuring dibiar resolusi sok atuh urang tuker opik opik pek ceramah di dia abdi menerken mixer insya Allah dua nana wirang sound sistem ngabeledug di cooku abdi atau nu ceramah butut Mustami mantog nu hajat wirang matak jelema entong